Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui kaum dangu sadayana para wargi dulur-dulur di mana wae ayana. Patepang deui sareng simkuring Rian Cahya Wiguna dina Wanda Dongeng Sunda. Dina denget ieu simkuring sejang ngadongengkeun hiji dongeng sasakala anu ngagaduhan jejer sasakala guha monyet. Wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun di hiji tempat nu pernahna di kampung Bolengan nu ayana di Desa Tanjung, Kacamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Aya hiji walungan anu aya di tungtung belah kalir eta lembur katelahna guha monyet. Kunaon sababna make katelah guha monyet teh? Dilantarankeun ku sabab di sabudeureun eta walungan rentul pisan batu-batu garlede. Pating dungkiring lamun ngilikan kana kaayaan sabudeureunana kawilang rada geueumeuan lantaran sakuriling bungking loba pisan tatangkalan jeung rungkun awi anu ngaroyong ka eta walungan. Kaayaan anu saperti kitu teu ieu jadi hahalang pikeun jalma-jalma daratang ka eta tempat, malahan mah sok sakapeung dipake tempat ngabubu lauk atawa tempat panguseupan. Ti baheula nepikeun ka kiwari sawatara jalma sok aya nu ngadon botram, ngaliwet atawa ngadon kokojayan di eta walungan. Pangna eta tempat katelah guha monyet teh numutkeun katerangan ti salah sababaraha sepuh di eta pakampungan. Yen didinya teh baheula namah loba pisan monyet-monyet singgulalang atawa singgulantung dina tatangkalan. Jumlahna kawilang loba. Lain deui puluhan, ratusan, malahan bisa nepikeun karebuan. Daratang teh upama ti hilir nyati girangeun walungan geus ngaranjah kebon atawa huma. Geus kitu sok ngarampihna teh kana hiji guha nu aya di deukeut eta curug cuk-curukan. Ku kiwari ku beuki lobana jalma-jalma nu daratang nuju ka eta tempat beuki lila eta monyet teh sakitu lobana teh nungtutan ngurangan nepi ka laleungitna, malahan ku ayeuna mah nepikeun kata aya hiji-hiji acan oge teuing kamarana ngungsina teh. Sanajan kitu monyet-monyet nu geus taya di kieuna teh warga di dinya sok masih keneh kawenehan ngadenge sora monyet anu jumlahna loba tapi tara kaciri jirimna jeung rupana. Aya deui sabagian warga nyaritakeun pangalaman di dinya nu mindeng ngadenge sora sindeh jeung tatabeuhan gamelan anu jonna ti palebah guha nu deukeut cuk-curukan teh. Tapi mun seug ngahaja di teang kadinya lapur taya naon-naon. Saukur nu kacaritakeun kaanehanana di alaman ku salah saurang warga di dinya ngan ukur ngadenge sorana wungkul bari teu katingali jirimna. Ti harita pangna eta tempat disebut guha monyet teh
Ayeuna kaayaan eta guha monyet geus jauh bedana jeung carita baheula. Jauh tina anggapan harieum atawa geueum. Malahan mah aya hiji pakampungan asri nu ayem tentrem aya di satonggoheun eta walungan. Najan kitu urang salaku warga masyarakat tetep kudu ngajaga ngariksa tempat-tempat nu saperti ieu. Sangkan eta patempatan teh nu mibanda carita atawa sasakala anu aya di sabudeureun wewengkon urang wajib ku urang diriksa dijaga tina karuksakanana. Kudu dikipikawano deui ku anak incu saterusna. Nah, kaum dangu sadayana nu kusim kuring dipi hormat. Sakitu geuningan tahnya carita sasakala guha monyet teh nu tiasa kapedar kusim kuring di dadagat ayeuna. Nada agung cukup lumur hampura anu diteda tina sagala kakirangan sim kuring. Cagrampes hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.